Mayang hutang. Mau di pemajikan yang tadi itu. Kasih di Mas pokok. Di Mas ini di mana ya? Di harap itu mah ayam mana? Tapi boleh dia masih di sini aja lah di anjir usul deh kak garut gerak di mana oh di HP aja mau fotoan goblok pengen awet di itu tempi dia siapa mah Dim hai ngedangan jangan diharap di itu gering di itu lieu aing udah bandi aing biasa nitip ke pemajikan bayar emo kalau dengan orang ayo nundang kawan gitu kemana tuh banyak ke Garut sih ke Garut iya nitip ke Bang Emo tadi pemajikan ya tuh pemajikan ke ngarame orang ini tuh tadi nitipnya orang ini tuh kapan ya sok ada pemajikan kan tidak mana balik sih nama tukang penting sih nama kasihnya nitip kasih ya siap lah ya kenapa mas kebenaran si Pandi nitipkan duit ke aing tuh manehana ada kontaknya mohon iya amun aing nyokot deui pasti ka manehana itu nagihna teh anjing heuh apa-apa Punten Pak pada kemarin. hah ulang teh asa Pamilih Mina Bu Siti di mana? Bu Siti oh istrina eta Kang Pandi mun ieu sama tadi nitipkeun ka abi mun nya teh tadi teh ieu kami teh ngawiat tapi sanes ngawiat ieu geuningan saurna teh cenah bade namut deui heeh bibina nu di rumah sakit saurna teh nya manawi mah cenah pangeta ke pasaurkeun cenah pami anu nagih ka dieu cenah pawartoskeun we saur Pandi cenah bade namut deui saurna teh bade nama sabaraha kitu mah. ai saur Pandina mah tadi teh 100 saurna teh nya panggil bibina ka dokter saurna teh mohon Iya tuh etang di. terus saya tuh Atas. kayak kopi di Pandika nya Mohon enggak. Enggak tuh. Teh teh mohon aing teh butuh duit euy di mana we milik mah capek henteu ya teh baes Pandi iyalah nu kagantian mah